Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Masih bersama saya Chef Cino Brajamusti. Masih bersama di channelnya Kilat Bajra TV. Oke guys, vlog kali ini mungkin spesial banget pokoknya mah. Tahu nggak yang begini guys? Hayang kawin, win win win, hayang kawin. Mah birek deui atuh Jawa Barat mah guys. Kumaha ya guys? Langsung wae guys. Bulan hareup. Oh, bulan hareup wae. Oke, siap. Ayeuna. Oke guys, berhubung kita sedang berada di kediamannya Kang Kun Kun. Langsung saja. Geus keprok heula itu nya. Oke guys, sekarang kita sedang berada di kediamannya Kang Kun Kun. Aduh. Ieu kumaha bareng? Cieu aya teh. Cileun nih anjing. Aya. Belek. Waduh, gawat guys, gawat. Kelek senyit, kelek. Lumayan. Mau ketemu Kang Kun Kun guys, soalnya guys. Jangwat. Aduh, belum dikurung. Langsung diketro. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada guys, ada. Waduh, Kang Kun. wah sehat aja. Lain ieu puting-puting kahujanan mesti mana? Badeng nyuhan, itu sebenarnya mah ka dieu teh Kang Kun badeng kopi. Nyata kopi lagi bear. Aduh. Sengaja aja ke sini. Lumayan. Ieu teh kelarusan kahujanan di jalan Kang Kun. Aduh, sakanten we bade silaturahmi kitu Kang Kun teh. Tuh, nya. Alhamdulillah. Aduh, Angan hampura usaha naon ieu mah. aya kulub jojodo bae teh naon atuh Kang. Can beuki lu. Diupnya. Ngopi geus aya. Mohon. Rokok ieu wes sabatang. Aya. Ieu teh tinggal kulub jojodog sareng tumis senla capit anu teh aya teh. Eta mah hese dah. Kumaha ieu? Janten kieu Kang Kun. Saras nama abdi teh hoyong silaturahmi ka Kang Kun Kun teh kitu nya. Apan baheula geus pernah hatu kakara deui ka dieu. Ya, ai kitu teh kan ayeuna teh kan Ku corona. Situasi nu jua ieu keneh Kang nya. Menghargailah nya can bisa silaturahmi deula gitu kemarin. Kumargi ayeuna tos rada aman lah alhamdulillah ke Bajra TV biasa ngasumpingan ka Kang Kun Kun. Alhamdulillah nya. Nuhun saking sadayana tah Kilat Bajra TV. Kang Kun Kun panginten sada acan lebih jauh. Jauhna ka mana? Jauhna ka Pangalengan sih mah. Ayeuna kesibukan Kang Kun Kun masih keneh sibuk naon gitu Kang? Kesibukan mah alhamdulillah Kun Kun mah kan di Kapungkur ge bisnis mah di Nadoma gitu nya. Oh, Cileutik Nadoma mah. Terus ayeuna mah jeung kamari sih bisnis aya. Waktu corona itu Kun Kun dagang madu ngana mah geus teu deui kulantaran posisina kan karena pandemi eta jualan teh laku ngan cuma dianjuk-anjukeun teu malayar ayeuna teh hese nyokotnya ningan geus pusing we mah takna mah terjun nu fokus nu inti Kun Kun nyata dina seni gitu ya nyiptakeun lagu madu jantan kumaha ayeuna madu madu mah henteu we tos henteu tapi aya sih sampingan modal jual beli tanah jual beli rumah mah karena itu ieu Kang Kun alhamdulillah ka ditu ka dieu teh nya kudu daekan atuh nya Talenta. siga tadi multi jodog. Nah, kayak itu kan. Flashback heula ka tukang Kang Kun. Pertama awal terjun kanu dunia seni di tahun sabaraha gitu Kang Kun? Di tahun 2013 anu fokus mimiti pisan mah. Can bisa nyebutkeun A B C na kasarna mah kitu nya. Tapi amun resep dina seni mah ti leuletik ti umur 7 tahun geus resep karena seni mah gitu karena nyanyi gitu mah. Jiwa-jiwa teh emang geus aya. Nah, cuman harita kan aya kesempatan Kun Kun geus bisa nyanyi belajar nu tadi disebutkeun belajar. Alhamdulillah aya salah sahiji acara TV ya teh audisi teh ya. Urang geus bisa na panggungnya hayang nyobaan abusna TV kumaha carana.
Ya orang nanya-nanya didinya posisinya, alhamdulillah nepikeun ketemu di itu aya audisi gitu, ngiluan carita nama gitu. Pami lagu hayang kawin eta tahun sabaraha Kang eta meledak teh Kang? Meledak namanya prosesnya nama di 2007 nyen proses eta kan yang audisi teh ya. Tah audisi eta sebenarnya eleh kun teh cuman 5 besar. 5 besar kan cuman waktu harita si posisi produser membutuhkan sosok seperti kun. Nah, urang teh meureunnya di ditu teh ngarobrolkeun kun. Aduh eta budak audisi nu eta tah aneh ieu jelemana rujit gitu kan. Gaduh ciri khas. Ciri khas tah eta rujitna eta pan disebutkeun tadi. Tah alhamdulillah. Nah, rujit sebenarnya. Heeh, sebenarnya kena rujit sih kamu. Contoh nu da kun pernah ningali sih penyakit lain nu di dinya channel ieu teh. Oh gitu. Ya sawau ceuk urang teh nya. Anjir babaturan baheula cenah si Kang Kino jeung rekan-rekanna kan. Tak itu nepikeun ka si produser manggil, "Kun bisa ka dieu teu?" Ya lamun dipanjangkeun mah perjalanan ti audisi teh sebenarnya mah peurih oge sih sebenarnya. Mohon suka-dukana. Suka-dukana ngalaman kun rek ieu diet audisi teh nepikeun ka teu boga duit kan motor ge keur teu boga, ngarental baheula. Nya. Nepikeun ka kukurilingan telat. Ya alhamdulillah lah nepikeun ka ayeuna, nepi ka ditu, nepi ka lokasi ngiluan audisi ya beak bensin ka sana mah ngalaman. Nah, nepikeun ngajual jaket di lokasi kun. Gitu. Janten para netizen mah kitu Kang Gunnya ninggal Kang Kun mah entos jadina kieu we tos enak gitu ya. Padahal proses dibalik ieu mah peurih gitu kan. Nya peurih pisan karena naon tapi peurih eta teh kun memperjuangkan bahwa seni jeung budaya teh kumaha carana hayang supaya ningkat gitu di Bandung teh. Khususnya sa Indonesia meureunnan. Janten awal mulana tujuan seni Kang Kun naon atuh Kang gitu. Seninya tujuan kun mah hayang ngangkat seni jeung budaya Indonesia lah gitu. Khususnya Jawa Barat gitu kan. Nah, kun kan harita audisi di Jawa Barat berarti oh iya teman-teman Sunda heula gitu kan nu dipakena. Ya kebenaran harita kun 5 besar ternyata 5 besar teh di situ emang putus harapan oge. Aya putus harapan. Cuman dalam jangka 1 bulan aya kontak dari salah satu produser tiga produser. Diparebutkeun ku 3 produser ieu teh. Kan urang ngontrak maneh, urang ngontrak maneh. Teu sok paheula-heula. Mana di mana di Cimahi. Ternyata yang datang anu ieu tukang kameramen. Tah si kameramen ieu teh ternyata seorang produser oge gitu. Nah, Kang Kun but milih eta. Nah, karena kieu ai kun mah simpel. Lamun nu bisa diajak kerjasama, misalkan kun urang boga jual bisnis anu kira-kira bla 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 unggul teu embung. Kitu geus kaprediksi gitu. Janten Kang Kun milih anu pasti-pasti. Nu pasti jeung anu cepet gitu. Misalkan kun daek teh rekaman jeung urang heuh sok dikeun laguna bari jeung misalkan ayo urang geus apa laguna ai kira-kirana can direkam aya berarti ieu mah emang produser oge sih cuman ting ngatur kumaha lah. Iya nu cepet justru. Ya udah we ieu tuturkeun kontrak hari teh. Naon laguna bos? Hayang kawin cenah. Tak apalkeun 3 poe ngalak. Bari jeung teu boga PCD baheula mah. Oh, kamu nginjem ka tatangga lamun kun mah. Teu acan aya MP3 nu karitu. Kun teh boga teh di imah tip anu ku pita teh ya. Oh, kaset pita. Heuh nah dibere CD urang teh kan ngabuskeun hese. Ah geus nginjem ka tatangga gitu nya ka babaturan sakola lah. Jadi itu ngapakeun da hurung dinya ge sarua. Kan saya teh baheula teh abdi teh nya gawe teh baheula tukang nyupir. Tukang nyupir eta pribadi. Tapi pribadi kan jadi supir pribadi. Cuman di ditu teh urang teh kumaha carana ngadunungan teh supaya lo boga bonus-bonus tertentu. Ya kun kan di situ mantuan dagangna gitu ya. Tadi dinya boga mantan sebenarnya boga kabogo. Boga geulis. Hei, urang curun teh kan baheula mah sombong teh aya lah. Acan. Cuman geus audisi lah. Urang rek rekaman da lagu Sunda ceuk urang.
Cenah pasti leuwih bogoheun kan urangnya rekaman ngomong rekaman. Naon cenah urang terus sunaan cenah. Wah kakak kieu cenah teh kan bae ceuk urang nya ditampik tah kudu geulis eta mah. Kudu tutung. Nata acan beureum teh. Acan ngan pondok sakieu. Tah, suatu saat bledug lah. Syuting hayang kawin nyampekeun ka 3 hari teh. Syuting hayang kawin. Hayang kawin nyata lokasi di daerah Talegong, Garut. Didinya nepikeun ka nyeri palangkakan da. Apal palangkakan teu? Selangkangan. Sepeda naik sepeda ciga nama. Aslina eta tah ku si produser dar tah sok geus cenah istirahat geus cenah beres cenah. Urang teh diuknya sare heula rek sare tadi nama. Syuting deui cenah. Oh lain sedik deui eta mah. Nepikeun ka setengah poe deui istirahat mah. Aduh nepikeun ka yang batuk nya. Tah. Tah nepikeun ka kieu bladug lagu hayang kawin teh keluar ceritana 2008. Terus tayang di semua media. Nah, alhamdulillah 2008 teh leuwih meledakan lagu eta. Nepikeun ka hampir sabaraha ribu keping kapunggur teh. Lain ribu deui, ratusan ribu. Soalnya masih kena berbentuk kaset kan. Nya boh bajakanna boh nu originalna. Nah, ayeuna mengenai kaset bajakan. Pami aya kaset bajakan misalkan di emperan-emperan gitu. Tanggapan Kang Kun kumaha? Nah, untuk zaman Kun baheula lah sementara Kun yang terakhir kasarna baheula mah nya. Dulu mah kendak Kun mah jeung produser sebenarnya mah rek sahate nya. Misalkan nyetak urang kasih naon namina teh? Distributor. Pangnyatakeun kaset 4.000 keping. Ternyata yang bajakan kan kapungkur mah 1.000 leheung keun bae gitu kan. Ayeuna mah urang nyetak 4.000 manehna geus 10.000. Nah, endingnya nepikeun ka ayeuna kan hancur gitu kan. Bingung produser teu kagaji, si penyanyi eueuh royalti kan bingung eta sedih lah ayeuna geus hancur pokona mah. Kumargi ayeuna masih kena ngagarap lagu-lagu anu enggal panginten mediana masih kena berbentuk kaset atau napi tas bentan deui kan. Justru tahun-tahun ayalah 4 tahun ke belakang teh Kun geus serapar jeung seniman-seniman senior gitu nya kasepuhan sebenarnya hayang nyiptakeun berbentuk gagantina kaset eta naon gitu. Nya. Supaya royalti teh ti dieu. Model dina YouTube. Nah, dina YouTube kan malahan dina YouTube ge sebenarnya zaman ayeuna bisa dibajak oge sebenarnya mah. Jeung bingung deh aturanna eta teh bingung kun mah. Dinu micet. Dinu micet mah. Oh, micet mah jangan broadcast bisa. Jangan broadcast micet bisa. Nah, urang we boga link YouTube-na anu bisa urang masuk. Dical barang. Tah terus ya alhamdulillah lah ku YouTube karena sementara mah ku YouTube heula zaman ayeuna mah. Gitu. Mohon. Ayeuna mah abi hoyong flashback heula ka pangkar kitu Kangnya. Mengenai 5 warna. 5 warna. Sejarah 5 warna teh kumaha gitu. Oh, awal pertama biasa aya 5 warna. Jadi kan di salah sahiji produser teh sawarehna kan nyiptakeun para artis-artis. Para grup-grup gitu nya. Kapungkur aya Barakata gitu kan dan lain-lain. Tah ayeuna meureunna si produser ieu urang ngolah ieu barudak ngorah hungkul. Tapi urang hayang neangan jelemana teh nu kahiji nu bisa nyalung, kadua nu bisa ngahip hop, katilu hayang nu bisa bajidor, hayang anu ngamelayu, jeung hayang anu bisa ngawi. Nah, itu kan jadi 5 karakter yang berbeda. Namanya yaitu 5 warna. 5 warna. Di antawisna teh saha wae kan? Yaitu Kun, Podi, Diah, Rusmi, sareng Deti. Oh, gitu. Podi mah anu nge-rap. Ke mana kegituannya. Nah, di manajemen ku PJ Multimedia kapungkur teh. Kun pernah pernah di Akar Media pernah Kun oge. Ayalah itu masih kena reng-rengan kene sih. Gitu eta jadina we kompilasi 5 warna yaitu 5 warna teh artinya teh 5 karakter yang berbeda itu.
Gak kun kan pop Sunda nyalung bisa gitu kan, ngeradang dangdutna bisa. Terus kan Dedi Bajidor, terus dia Melayu nah gitu kan. Terus Rusmi ngawihna kan emang Rusmi mah enaknya kan menuju dina upacara adat kan anjeuna gitu kan. Dina ngawih mah gitu. Kami anu lagu iya kan anu RT najan kahalang lah sareng saha eta teh. Eta jeung Deti jeung bagian rapna si Podi, eta si Deti eta mah anu eta mah. Ya alhamdulillah lah eta lumayan teh lagu teh lumayan deui pada dinyaranyikeun ayeuna ge. Gitu. Pami lagu Tumarima Kang. Eta tos benten dinu benten album eta makangnya. Benten album karena kan kekieu perjanjianna. Jadi 5 warna siapa nanti yang meledak ke cek si produserna. Siapa nanti yang meledak salah satunya nanti dikontrak lagi promo yang kedua gitu. Di luar jalur 5 warna. Tapi tetap di situ ada 5 warna selalu disangkutkan. Iya. Soalnya kan kun masih kena ya di lingkungan 5 warna eta apa gitu. Ya, alhamdulillah di situ kun dikontrak 8 lagu. Di antawisna teh Nyata ngiridit motor. Tumarima, Kasusah, Argo Wilis. Terus aya Era, Mojang Ciranjang, Mojang Tasik. Mojang Tasik eta Abi loba pisan sih. Mojang Tasik eta dugikeun ka kengeng. Jadi tampil aja. Oh, mangga siap Kang. Rasa salah ngomong kitu teh nya. Mojang Tasik kumaha? Dugikeun ka Gaduh Bojo orang Tasik Kang eta teh. Asli yo. Aslina Kang. Awewe. Nya atuh. Oh, cobaan. Ditilik-tilik, disidik-sidik, anjeun teh geulis. Halus kene sorana. Tapi dah baheula mah pegang ini bisa ngagenutan kieu. Aslina euy. Di bopa. Ayeuna umurna berapa tahun? Abi mah masih kena 17. Wah, tuh percaya. Jangan otan gitu. Ya. Buat kun gitu ngakukeun 27 ya. Panggung mah nya. Nah, gitu perjalanan kun ya di situ aya pahitna, aya amisna gitu. Nah, Kilat Bajra kasadayana di subscribe-nya. Kebenaran jadi datangan ku babaturan baheula ya kun. Hayu lagi kun keur nyieun. Biar teh ada direk keur curat-coret biar teh. Oh gitu. Masih kena ngacurat-curat lagu lah. Sanes nomor. Wah, nu setara kana nomor mun kana togel oso. Aduh, nenggeus naon deui teh orang seniman kudu semangat berkarya benernya. Iya, Gitu. janten dinu situasi Covid ieu ge teu ngahalangi urang berkarya gitu Kang nya. Nyaku tengah hambat sih. Kan cuman panggungan ngahambat. Nah, eta ukur. Nusuk manggung mah gitu. Anu mah sedih anu. Tah eta. Kabogoh tilu kumaha? Oh. Oh, kabogoh tilu mah eta mah favorit pisan atuh. Oh gitu. Oh. Cingan laguna. Baheula waktu kuring sakola kabogoh teh boga tilu. Wah, teruskeun sok. Ngarek teh kumaha cenah Kang Ipen cenah ngarek teh cenah. Sok, bisa teu? Kabogoh kuring nu kahiji Lain. seksi. Hah? Ngerepna. Lain eta rep teh. Lain. Anu ngarepna. Ngerepna. Oh ngerep. Apa ya teh repna? Aduh, teu acan ngapalkeun. Nya kumaha mun apelna di malam-malam Minggu? Nah gitu atuh. Si Paudi eta nu bisa geunan teh Paudi. Nah. Kabogoh kuring nu kahiji bodina mah memang seksi sok tinggi loba gengsi abong keneh boga rupa Tah. anu geulis. Sabener. Bener. Tah kun teh baheula kitu diajar teh sorangan di imah teh. Oh gitu. Ningali na TV, ningali dina kaset gitu kan nya. Nya. Tah seperti ki diajar nepikeun ka SBK tukangnya. Tah kun nepikeun ka pernah gawe bangunan. Ampun kun teh. Pernah gawe bangunan, tah kabenaran di situ ge aya jalan sebenarnya. Aya jalan dina kenapa dina bangunan bisa abus kana seni gitu kan? Karena teuing kunaon ditepungkeun jeung orang-orang seni. Eta mah pas dina bangunan teh. Jang naon ngalagu cenah. Nya teh rek ngaledek nya.
iya pak cing teh si bapaknya tuh tukang listrik abi mah kan tukang tembok baheula mah jeung sagala rupa lah sagala dicabak gitu halus cenah suara teh cing nyanyi ieu cenah mawar bodas didinya cik nyanyi ieu cenah layung beureum cenah dar nyanyi halus geus ketun bapak ulin cenah bapak boga grup musik aing asa teu percaya jelema teh boga grup musik gitu kan dihare-harekeun dalam saminggu eta teh si bapak eta teh ngaleungit sabulan deui panggih ku dikersakeun teh eta balik deui urang teh mimilu tah cik hayang apal grup musik nanti kumaha nya teh bener boga grup musik alus da diajar mimiti teh di dinya Olah vokal notasi diajar 3 kali meureunnan suatu saat mainnya nyamper ka dieu hayu senang diajar aya kenalan di luhur di ieu tah di atas lah kawasan luhur ayo diajar make senal capit ieu keur zaman ku panitik jeung dirabet-rabet senal capit ning ibu mah tetep teu beureum henteu baheula acan mun teu sama pancan jadi artis iya biasa nama kan harus jadi artis sok di bareureumman gitu namanya biasana gitu keur kan haita nuju viral teh ku naon trio macan gitu nya jadi narurutan eta meureun jigana tah urang teh init lah da keur ngopi tadi di sisi jalan ngasaung ayo cenah urang latihan di meh loba dulur nya urang mah kan harus kumaha supaya loba job nah itu ilmuna relasi lah kudu minang silaturahmi anu mah datang kali itu lain tempat ieu tempat latihan di nu hajat teh tah di mimiti langsung sok cenah naik tuh anjir ieu teh nu pak ieu nu hajat naik cenah ayeuna senal capit ngadedeg gitu pertama era siga namu da mun ingeteun eta nu hajat eta mun ingeteun da bener ka bulan kamari tah di dinya tah ditatangana urang teh baheula diajar teh di dieu juga nya tapi senal capitna di figuran teh tuh nya henteu tuh tingkah mana dijual pegat kan ada eta senal capit teuing pegat di dieu tuh mun di bangunan latihan caritana teh kan peket nyantep panggungan eta kan ke mun teu salah keur viral lagu Yayan Jatnika nyata layung beureum luhur gunung kan sia kitu aya ka dituna teh naon urang teh mikir dina ieu teh ai keur latihan jagoan ayeuna panggung ngedeg-degna teh nervous bahasa ta nepres gitu nervous aya lah grogi eta mah kan abdi jeung babaturan nya ka ditu teh kun aing jujur seneng maneh nyanyi aing mah hayang ngaliang seneng aya liang mah seneng da aing teh nyaurek ieu dirinya mah teh nyaurek latihan gitu kan teh nyaurek na panggung teh na panggung gitu tadi pada latihan sahabat teh nepi lagi pasti da pimpinan itu dianggap guru wah Pak Asep mah alhamdulillah tinya teh kumaha maneh cenah urang moal kapok cen teh kitu urang mah keukeuh ieu berarti urang can bisa na panggung bener teh bayaran teh 50.000 mimiti manggung kangkun pertama manggung 50.000 2013 manggung nya manggung teh mimiti manggung eta dikersakeun teh di bere job nu 50.000 eta kan nu caritakeun abi teu boga motornya nya pakai motor ngarenta 15.000 itu. Berarti balik ke 35.000. Terus beli rokok, lain datang ka imah teh 15.000. Tapi kan 15.000 baheula lumayan. Iya. Berarti mun ayeuna mah 70 lah. 70 baheula mah. Janten proses kangkungkeun dugi ka ayeuna teh henteu saenak ditinggal dinu ayeuna wah. Kangkungkeun. Iya. Beuringna teh geuningan kangnya. Nya. Mun zaman ayeuna Mang Cino misalkan hayang rekaman da gampang tuh kudu audisi nu penting boga duit mah. Cuman eta kenal. Cuman kieu da ari nu ngaranna perjuangan dina seni nu asli mah nyayan leuwih-leuwih ngartos hidunya sebenarnya mah ngan kun setidakna aya sekian persen rada ngartos gitu. Jadi anu ngaranna make rasa itu kan terus audisi ge juga ayeuna alus gitu kan. Baheula mah ngaranna audisi diledek teh bener. Sia teh maneh teh rek nyanyi naon di belakang layar teh asli dicarekan.
gitu. Mulai nama oh iya alus dah bawa duit teh apa. Nya. Nah, salah lamun seuk dirimi cinta kasalira nu dipihe mah. Oh, nya. Sama favorit. Nah, salah mun diri nenden kanya kasalira nu dipimelang. Oke, itunya. Si kasaruanya jeung dina. Ngareunahun, Nembe pas kangkung pun nyanyi popoean kan maronoyo. kudu kitu da. Kan kun pernah jadi dewan juri. Mereka Cino mau diberi lagu kun seperti jika kun kan aya lagu ke rada di kotret tadinya. Tadi kan ke curat-coret judulnya teh payu dah aya. Judulnya payu. Jadi payu we kan kumaha-kumaha gitu. Filosofina naon tah payu ada teh? Jadi sebenarnya mah supaya payu Payu dagang. Ai Payu KWW atau sagala payu we. Oh, gitu. Ngan cuman disengolkeun emang ke KAWW sih. Oh, KAWW. Jadi baheula mah jomblo emang payu itu. Oh, iya. Jadi tinu hayang kawin terus payu we nama. Jadi macam mah sih nu kitu sok cobaannya olah vokal babarengan. Asik ayeuna mah kuring payu sakitu baheula. Asik ayeuna mah kuring payu. Lain. Asik ayeuna mah kuring payu. Nah, Asik ayeuna mah kuring payu. tuh kan bisanya benang. Kabogoh teh boga dua, Kabogoh teh boga dua, nu kahiji mah daranda, nu kahiji mah daranda, nu kadua mah parawan. nu kadua mah parawan. Tah kan benang. Itu acan dirilis ya. Wajar sakieu mah. Itu acan dirilis. Acan itu mah dajang batur, lain jang kun-kun. Amun jang kun-kun aya ciptaan Kang Oon aya nuju diproses. Terus ciptaan Kang Isop aya, ciptaan kun-kun aya, ciptaan Kang Cucun aya kayak. Eta keur dipeuyeum. Soalna nya jawaban hayang kawin sebenarnya. Sebenarnya geus aya. Nyata kun-kun kawin geus aya sih di channel Kang Udeng aya. Oh gitu. Tapi orang flashback deh kangnya kanu albumna Argo Wilis banget temennya. Filosofina saur Kang Kun gitu Argo Wilis teh nyaritakeun tentang naon gitu kan. Argo Wilis nyata nyaritakeun jadi kun-kun teh boga abus kanu kareta eta. Nya. Lah rek dina kareta rek dinu hajat geuningannya dinu naon sok culang cileung panon teh ibarat kitu. Suatu saat kun nyata pang abus ka jero kareta eta aya awewe geulis gitu. Nya. Tah kebeneran Balik ke Surabaya. rek ka Surabaya tah kun-kunna keur diuk di dieu manehna di kursi nomor 17 itu geulis we ngan hanjakal kitu. Eureunna heula itu gitu. Ari kun-kun mah ka Surabaya gitu. Aya manehna mah eureun samemehna jadi nepi ayeuna teh inget we ka awewe eta teh nomor 17 teh gitu. Kabung bulengan lah ibarat nama. Jadi kenang-kenanganna urang iwal bogoh teh ka awewe anu di jero kareta eta. Mun bisa mah urang teh hayang megat di kareta eta we. Sugan aya turun deui ke urang hayang kenalan nu kadua kali panggih mah kitu. Filosofi nama. Ya mun di filmkeun mah kitu nya. Nya. Nah, Kang Kun panginten ayeuna Kang Kun teh nuju ngagarap naon panginten ka payuna. Ya sebenarnya berkarya mah tadi disebutkan kan terus semangat terus berkarya sampai kapanpun gitu nya. Nu penting kun-kun di pasien sehat lah gitu nya. Amin. Tah ayeuna kun-kun teh kamari anyar keneh mun karek 2 minggu kemari kitu sama. Geus ngagarap lagu nyata eta trio nama nyobaan aya kun-kun lah siga babaturan kieu. Oh gitu mohon. Sebenarnya lain tukang nyanyi ngan manehna jadi resep nyanyi gitu. Nya. Tukang tausiah mun yang apal mah. Eta teh nu duaan eta teh geus karolot ini mah. Mana bubukan sama. Oh, ini mah ngadengin gitu. Sensornya. Ya, tapi kurang disebarkeun ieu. Udah ngadengin. Nah di situ kun berkarya geus kagok nyitakeun nyata judulna teh ngeunah teu ngeunah. Da ngeunah teu ngeunah jadi jelema beunghar tanya we ka jelema beunghar sok. Pasti kitu soalna kun nyiptakeun teh tanya heula deui. Nya.
Kepanengan, sana. lain kanu beunghar. Oh, kanu beunghar. Bos aya di dinya ngeunah teh jadi beunghar. Dengeunah nyer cenah. Nah, dengeunah naon kieu. Aya artis nasional kukunkun ditanya manehna miliaran duitna. Ngeunah teh jadi artis nasional. Sabenerna kun ngeunah teu ngeunah. Ah, geus jeung lagu. Ngeunah. Tah contoh si bapak anu duaan eta walad kunkun eta teh bos sungkul. Kasbon kasih eta heutak kitu-kitu teu malayar di sana kun hese. Tah nepikeun diciptakeun ku kun nya eta ngeunah teu ngeunah. Jadi aya intina mah jadi jelema beunghar teh ngeunah teu ngeunah gitu. Loba nu kasbon hese mayar. Jantan pure eta mah lagu ciptaan Kang Uun begitu. Tan hiji mah kan ada kasetnya. Nah, kun dijieun da manehna hayang nyanyi deui. Jieun berarti rada kasep bro, yang ngeunah teu ngeunah jadi jelema kasepna gitu. Nah, udah pak. Daek teh jadi jelema kasep payu ka awewe da boga pamajikan lieur da pamajikan cemburuan. Aduh, hiji oge geuningannya. Kita hanya sih we. Nah, mengenai ayeuna musik-musik cover gitu Kang. Pan ayeuna seueur Kang. Hayang kawin misalnya. Terus ayeuna di cover Jawa di mana-mana. Nya. Ya, di mana? Eta terus aya izin atau nabi kumaha Kang? Tah, ai ka abdi mah teu aya izin karena dulu teh hayang kawin kan teu apal ngaranna YouTube teh bakal kumaha gitu kan nya. Tah. Ayeuna geus jadi kieu ternyata itu teh hayang kawin teh aya nu nyekel dina YouTube teh. Misalkan ku Kang Cino gitu kan. Nya. Ada ieu mah urang lain nu kun-kun kitu. Jadi di YouTube mah kitu posisina. Lainna nu ngakaper pasti nu menang duitna ieu. Iya. Ya, bener. Lain kun-kun. Tah kahayang mah anu boga channel teh. Mang Cino misalkan teu nyaho misalkan ieu kun daek teh rekaman jeung urang abus kana channel ieu tapi kumaha ka dibayar kewe. Tah aya kudu aya basa kitu lah. Nya. Jeung kudu ingat we gitu. Nya. Kun urang geus meunang duit 10 juta. Cia teu kun mah bayar we 2 juta we mah tawa 1 juta teu kudu kabeh. Gitu kahayang aya etikana lah. nya contoh enak sih contoh kieu ada nama dina YouTube nu ngaranna artis kun contoh Kang Cino enak nyieun channel da teu nyaho ngabledug isuk gitu na YouTube mah doakeun ku kun sok tah kahayang teh nyaleuheung lah ngeupload kieu mah kitu nya cuman amun dina ieu deh dina cover Kang Cino misalnya ngakaper kun setidaknya lah izin heula. Tah terus geus jadi duitna atuh jang ngaroko si pencipta lagu, si arrangerna bere karena naon baheula oge keur zaman kun boga keneh royalti tina kaset. Itu kan aya tina kaset dibere ku produser teh. Gitu. Tah sebenarnya masih YouTube teh sebenarnya si produser keneh sebenarnya. Gagantina produser lah. Gitu. Contoh enak orang sebutkeun we pencipta lagu Kang Cucun karunya tuh. Imahna ngontrak, dahar ting tuh. Kang Yayat tuh kan. Gitu. Contoh nu hayang kawin. Kan teu nyaho eta duitna sabaraha gitu kan. Tapi sok aya pemasukan ka ahli waris kan penciptana geus aya. Nya. Almarhum Kang Irawan teh. Tah, enak kan ku ahli waris duka sabaraha eta apa. Sakapeung mah yang mun bisa mah kanggo sadayana lah bukannya ini ikun-kun mah mun bisa ngakaper-kaper mah sing inget teh ka para pencipta we heula gitu. Atawa mun bisa si produserna oge perlu dibere-bere sebenarnya mah karena si produser teh itu ngamodalna gede loh bae. Perjuangan nya awatos lah karunya walaupun si produser eta loba duit. Da enak orang menang duit ya 500.000 bere 100.000 dah kun ngalaman loh ngalaman aya kasebut enak mus disebut kapilan cukun imahna baheula meutik aya nama imah nage geus sagede naon lah mobil logging geus 8 kun pernah dicabut ya job kun tanggal anu kosong teh kosong ai kun mah rezeki kun ya setidaknya ku kun dibere tah karek 200.000 mah dina hiji job teh bere jang tah bos sing teh jangan nah udah saya mah geus boga tapi wayahna ditarima duh ieu tah duit nikmat mah eta teh bae jeung duitna teh koperan manehna mah tah seperti gitulah contoh tah kun hayang seperti kitu ke para
bukannya emang berkarya emang kudu bener, kudu semangat gitu kan ya. Cuman hargailah karya-karya orang lain gitu. Atau setidaknya tuh ngaran-ngaran di dinya. Menghargai lah kayaknya. Contohnya ayalah hampir 5 tahun ke belakang can corona kerame-ramena ieu. Di menang disebutkan Kengeng. nah, di salah sawios media nasional hayang kawin win nyaranyi eta loba. Alhamdulillah lagu urang teh berarti bisa ngangkat Jawa Barat bisa ngangkat Indonesia. Ya. Itu kan lagu hayang kawin teh matak dibawakan di nasional. Ya. Cuman di situ dipopulerkan oleh Mang Cino cenah. Ya. Kan geuleuh. Oh iya, betul iya di Misalkan Aya di TV lah, bikin kantos ninggal. pencipta laguna Mang Sa itu Kang Sa Api ya. Pengapin misalkan. Nah, cak itu hayang apal ka dieu atuh urang teh jojoro kan sedih, lain hayang minta duit urang mah. Cik atuh ngaran urang tempelkeun. Gitu. Ya, bikin kantos ninggal di TV nasional lah ya. Dipopulerkan oleh Mang Cino. Tidak. Cida aduh. Tempo atuh pan enak teh geus loba medsos non medsos. Ya, medsos. Jeung internet geuning. Internet tah ieu. Internet. Gitu dah. Makanya di situ kenapa kalau bisa mah hargailah cek kun oge. Dah kun oge menghargai. Contoh mun panggung misalkan kun nggak lagu. Bu, hayang lagu naon? Hayang lagu lamunan, hayang lagu Kosipa. Oh ya, siap Bu, ieu lagu tipun lanceuk. Ya ngapain lanceuk? Udah dina seni lanceuk itu mah. Karena geus pangheulana. Nyata Api Yayan Jatnika, tah setidaknya kan disebutkeun. Kun wae percaya ucapan ulang tahun Api Yayan terus Asule dan Augie dan lain-lain. Kun nih minta video ucapan ulang tahun. Oh siap Kun. Udah gitu kun diedit. Asule dan lain-lain terus ayan baik upload ke YouTube kun ucapan ulang tahun bebas kun tuh gitu wae kun mah laporan Nya. Aya etikana. nya karena apakah nanti ku urang diupload ka YouTube kun manehna naonan sieun kitu ai kun ngarti kadinya itu. Tak setidaknya dina masalah nyanyi oge kitu gitu. Kun mah bukan berarti kun curhatan kieu teh bisa ngomong kayak kuti saha cing nyata ti para pencipta para arranger Unek-unek para nya kun produser. bisa aya nu kos kieu ngeplog kieu emang bener Ya. sok pangbejakeun euy da urang teh bararingung aya urang menyiptakeun bisa ari ngomong mah kurang sugan aya kun mah cenah gitu. Tah kieu ku pamirsa abdi ninggal Kang Kun teh orangna teh humble. Kapara Humble teh junior sok teh nah untuk Hambal. eta mah behal. oh Hambal. oh behal mungkin mah Lain alada. Jadi kating anak asor gitu pamirsa. Dinu kieu nama sok geura cobian. tah hambal teh sok bejakeun naon Humble teh naon sih bet ngaranna? Hambal teh simpel gitu simpel. Simpel lah. bahasa Sunda naon Bahasa Uruguay. Zimbabwe asalna mah. Hambal teh nya Engke we searching lah pamirsanya, searching hamba. Rendah hati. Rendah hati. sugan pada komen hambal nah jadi sama ayo Seorang Kang Kun panginten idola nanti saha Kang Kun? Idola Kang Kun gitu. jujur ti baheula lagi idola kun mah nyata lamun untuk ngawihna nya di istri nyata aya Bunda Rita Tila terus di Sudan ya terus Neneng Fitri terus aya Teh Rika Rapika oge Yayan Jatnika almarhum Bapak Haji Darso eta we nu 5 matana 5 lamun di dangdut bisa kahitung nanti lu paling ge Saha wae eta? Bunda Rita
Rita Sugiarto. Terus lain Eri Susan. Eri Susan. Terus Bapak Haji Oma Irama. Nah, tilu. Legend lah emangnya. Tak resep karakter itu teh sawares kadang-kadang kun sebenarnya aya ngambil dari mereka oke. Dicampurkeun gitu. Di-mix. Ya baheula mah kun mimiti budak leutik keneh teh nyaeta ka almarhum Darso. Dina apal pupsunaan teh di almarhum Bapak Haji Darso. Nyata ku lagu Jungjunan, matak nepi lagi lagu eta mah selalu dibawakeun di atas panggung teh. Lamun keun aku poho ya kadangnya kakara ya loh di channel ieu disebutkeun ku kun. Lamun misalkan kun manggung ya di mana di nu hajat. Urang tadi poho itu lagu Jungjunan gitu. Asa aya nu kurang. Walaupun udah geus kumaha nu hajat teh. Ngan urang sorangan ngehibur teh aing asa kurang ngahibur tadi teh urang teh kitu. Itu ngalagu Jungjunan teh. Meskipun sound terus diberesan, aku tandai Jungjunan heula. Berhubung ayeuna tinu pop Sunda keur dangdut. Manawi calung kumaha tanggapanna? Wah, justru calung ayeuna teh entong nepikeun kos reog lah. Reog nepikeun ka pareum karena pareum kitu kasarna setara ngadangu na mah. Tah, mata kun sok atoh ngadengi kamari di daerah Lembang, terus di daerah Banjaran, di daerah Cianjur, terus daerah mana deui lah aya pasangiri calungnya di Cimahi anyar keneh. Di salah satu media itunya aya audisi pasangiri calung. Alhamdulillah lah. Kun resep gitu. Nah, malahan kun diajar mimiti di itu dangdutan terus kun di dia ngajieun grup musiknya di dia baheula teh nyata calung Diantonis jeung calung Buwon. Tah, latihan. Justru itu. Sakedap Kang dipotong heula. Kumargi ayeuna zaman milenial. Pilih aya nu terang calung Diantonis sareng calung Buhun teh naon Kang? Calung Buhun mah jadi pembawaan dina kan aya sebenarnya eta aya pakarna oge nya. Ngan setidakna kun mah nu rada bisa rada kahar, sawareh rada kaharti lah. Jadi kieu ari Buhun mah khusus laguna teh henteu bisa dilagukeun jeung dihijikeun jeung keyboard kasarna mah. Nya, model jeung Apoy Wali teh biasa di Mas mal bisa. Benten nada teh tapi. Nya, nadana mun dina nada mah tah jenis kitu. Tapi lamun Diantonis mah rek lagu anu model ayeuna ge bisa gitu. Karena dihijikeun jeung keyboard bisa, rek make gitar ge bisa gitu kan. Jantan enak prospek deui Kang ka 5 warna ya. 5 warna masih kene sok nabuh bareng atau nabi kumaha Kang? Kan posisi 5 warna teh masing-masing kasibukan. Makanya di situ 5 warna dibubarkan dulu sementara. Dibubarkan di manajemen. Tapi kalau kita mah masih tetap kini babarengan gitu nya. SMS-an masih lah kasarna mah. Ngelamun anu pesen misalkan direk hajat kun hayang 5 warna tinggal nyabut gitu. Ngan anu hiji mun ting bisa 5 anana ting henteu da soalna anu hiji kan guru. Nya, gawe guru. Saha eta teh Kang? Rusmi. Jadi guru. Terus dia di bank kan. Waduh. Oh, punya kesibukan masing-masing. Nya. Nya. Mun Faudi mah nya Faudi ge sarua sih. Punya kesibukan cuman rada bisa lah sih Faudi mah jeung Deti bisa lah. Soalnya emang lagu-lagu 5 warna emang tos kena gitu ka hati masyarakat teh kan suara abdi mah. Ya. Di lagu-laguna ge emang lagu-laguna teu sembarangan gitu kan. Ya. Di nu lagu Akang anu duet Najan ka halang lautan. Eta terus nu kabogoh tilu kan. Kabogoh tilu. Lelesaheun. Janten pertanyaan netizen teh ciga nama nya soalna lah pribadi gitunya kamarana gitu anu sapalina nya kan tadi sebutkeun karena masing-masing punya kesibukan. Oke Kang Gun panginten nyuhunkeun ieu we panginten ieu mah saran-saran kanggo khususna kanggo abdi di Kilat Bajra. Di Kang Gun kumaha panginten ka payuna ieu abdi. Untuk semua channel khususna Kilat Bajra Kilat Bajra TV mudah-mudahan ya kun doa heula nya. Mudah-mudahan subscribe-na seueur. Amin.
Terus sing janten artos tong poho kanu alit gitu. Amin. Nya mudah-mudahan siga salah nu viral geuningan nepikeun ka emannya bisa berbagi ka hareup. Amin. Terus pokoknya loba kanggo semua entertain dan semua yang suka seni semangat berkarya di kun-kun mah. Dan karyanya yang bisa diterima sama seluruh masyarakat sedunia lah kasarnya gitu lah di kun-kun mah. Intinya mah semangat terus kan. Itu sekali deui di kun-kun meunang nuhun pisan si anjangan ka dieu. Sami-sami siap gaduh nuhun pisan. Sing sukses pokoknya namanya. Salam kang sadayana keluarga lah gitu. Oge tong hilap dah di subscribe-nya, sadayana subscribe dah. Channelna Kan kun-kun oge. anu kun-kun mah aya loba nya eta anu anyar we nya. Kun-kun hayang kawin channel eta we subscribe mah. Lamun ieu mah Kilat Bajra TV tah. Di subscribe oge nya. Pokona mah kontenna seueur pisan, karyana seueur pisan, aya ngevlog jeung aya nyieun konten sketsa. Bodor pisan pokona nya. Hatur nuhun. Sok wassalam. Oke Bang Iten, cukup sekian video kali ini bersama Kang Kun-kun ke Kilat Bajra undur diri tepang deui sareng konten salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Alhamdulillahnya.